Sama aturan aja ngajak lagi itu besok kemari 500 si bos nanyakan deh nah suka yang ngaliwat dia berganti dia bukan ayah dia yang ngaliwat. Biasa lah, nggak ulin. Lain eta dek nagihnya gitu. Mari si bos nanyakeun. Oh, udah kamari. Kamari mana? Aya. Ya, Aya. Tahu nggak jatuh temponya ada nam? tempo. Sebulan dong. Baturan. Mewaknya kan dari mana? Ya langsung. Tadi di mana eta? Biasa weh. Oh, tuh kepangi iya. Saya udah susul kayu kan itu. Mana tuh langsung tewak aja di mana? Ya langsung tanya ke kali itu sana iya si bos. Iya. Saya bahasa tadi teh. Tanyakeun wae. Bahasa tadi teh aya dari Pangi. Tadi aya. Aya dari Besok di sawahnya. sawah. Sawahnya. Paling enak paling di mana orang tewaknya langsung kayak mana? Maksudnya Ya, plus. Kumaha lagi apa ya? ya langsung Ya, apa aja. Hidupnya aku tetap bulanannya. Oh, ini alasan kurang sewaknya lah. Tadi kayuan orang. Tadi aja. Aduh, ini kemana nih yang lagi utang nih? Apa lagi? Ada panggilan masuk. Tadi si bos ada. Silakan diangkat. Oh, kali itu. Mana nih? Ini udah jatuh tempo. Ya, sama. mana bos? Itu bu, di sini, nungguin. Oh. Ini yang kemarin ini uang yang kemarin. Ya, saya tunggu nggak ada nih. Mana udah lama nih. Belum store juga ke saya. Ya. Ya ntar deh ketemuan deh ya. Ntar ditanyain deh sama ini rumahnya. Nah ini udah siap. Biar nanti dengar di sini. Gimana coba tanyain? Ya tanyain. Ya langsung sana. Tanya di mana? Ini belum bayar terus nih. Ya, masih tempo udah 2 bulan ya. Ya ini udah hampir 2 bulan nih. Nah, paling kan di mau lebaran ya puasa ya.
Iya, ini lebaran udah lewat. Iya. Ya, kita harus tagih aja ini, sepertinya harus ditagih ke rumah. Soalnya saya juga rumahnya nggak tahu, itu kan teman saya yang tahu. Saya Kamu di jalan. ketemu di sana. Paling langsung aja ke rumahnya ya. Rumahnya. Tahu rumahnya? Tahu. Lewat aja. Ya. Sawah. Oke, di sana ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Ya. Siap, ya. Di sana aja lah. Oke. Ya udah sampai nih. Mana ya? Itu tuh. Oh gitu. Mari tuh ya. Ayo, langsung Ayo, aja. ayo. Ya. Tadi. Oh iya mana? Bos. Iya. Mana dah? Iya, kumaha ya tuh. Ini syarat pikirnya. Kumaha tuh. Nanyakeun atuh teruskeun ka saha. Mana? Ya udah. Ayo nu. Syarat sihnya, syarat pikir. Tapi tanya ya. Tanya ke dia yang lewat ya tadi. Ya, Bentar, Sa. itu Maros. Hari bungin aja Maros. Nuhun ieu. Syarat pikir kemarin lah. Duh tah tadi tinggal mah kapal itu sawah. Di sawah, oh sok di sawah adanya. Ya. Biasa iya menunjukkan, menunjukkan. Tangan mana? Aja, terang susul aja ke bawah aja. Sawah, sawah. Di sana Pak itu. Oh, balik itu. Ya, Siap. Tuh biasa di pagi itu tuh. oh itu, jika itu tuh. Nuhun itu, nuhun tuh. Itu langsung ya. Kurang udah kali tuh. Langsung kayak itu ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Kabong temelak belut ini hararese kudu ngurekna ieu mah belut nu di ditu meureun nu di Tegalega meh bari mah Hah. Ajo ngajaknya ka mana dari tadi? Pulang-pulang wae si Ajo. Itu ketu. Ini ngegeroan mana saya teh ngajak ngarujak sadewek teh. Itu semperkeun heula ah. Waktu nangis mayar nama orang keren terakhir kiungkul nih orang mayar saya teh orang bayar duit kemana kepake nanti iya tengah jugru duit di masan beres jadi bentar gantung ya cuma kamu mayar cinta dia ya kan rata kayak udah kapal yang kulingan aneh-aneh Yuk. Naon? Bagus. Oh, kok ngajak ngarujak mana rujak ke nana? Hah? Siur ku naon? Naon ieu teh? eta dan tenir teh gini kieu Kira lu kamari. Ya, cek aing oke. Urang di bejaan atuh nana mah.
Iya mayar. Di mana tuh mayarna ya? Kamu kerja di gawe naon? Urang kerjaan nya mah. Anu kiri nginjau pernah gitu mah. Ya kieu mah karasa kudu dia pengalaman baheula. Urusan jeung nu kitu. Telat 2 bulan, jolodok beak sabeula. Isi di bawah ieu mah jeung can beres. Dia geus diruntuhkeun we. Ceun disegel. Wah, ceun apaleun. Pan urang sakur jolodok, nu tatangga mah percaya teu. Suhuna na digusur. Wah, aku lah coba-coba urusan jeung nu kitu. Ieu nya mah teu benang dibejaan. Di mana mayar? Hah? Ayo we atuh, kita bedahkeun walungan. Boga ieu tuh meri jualeuh teh jual. Kamari jeung dicodekeun teu payu-payu. Ieu boga ieu teh unggal grup dipostingkeun mun payu mah dibikeun ka ajo heula. Anak bancet. Iya betul. Hah? Kamari teh teu payu ngajualin juga. Hah? Banyak kan kitu deui hoream. Urang aya babaturan Si arek mah Mau kitu ah. mau lain ieu mah. Lain. Benar domba. Si arek bisi boga jualeun. Atuh ulah. Lain bisi boga jualeun hayu urang anteu. Atuh salah titipan eta ge ti kolot. Daripada Ayo dijual beak atuh keur main macan beres. Kumaha atuh? lunte boga jualnya lunte atuh. Belum naon padahal Hah? jadi bawah itu eta Naon di bawahna? domba. Cek urang mah jeung bahaya ari domba mah atawa nu karari itu asal ulah indung budak di bawah kumaha sok. Heuh. Ulah eta. Ulah nya. Kudu kolot titipan Tak kumaha. ieu lah ya nama contoh anu kitu ulah helah. Contohan gitu ulah. Singgenya dinya mah teu menang kerjaan. Di dieu basa eta. Sembarang sih di aduh. Ya di kampung mana? Wah, damang ya? Bade. Loh, kaget. Nya kayak teh si bos nelponan di kota. Iya, perkawis ieu teh. Wit. Kumaha eta nu kamari? Anu kamari teh ya geuningan panggeus tiluk waktu ieu teh. Bayarna. Ieu maksud. Bingung kumaha, Jo? Ada ieu si bos nya geus ieu teh ditu. Si bos Jangan bayarna can aya. kan aya. Kumaha tuh? Eta atuh. Tadi undur deui atuh ira di sabulan deui atuh. Saya kieu lain mainnya. Ieu mah boga naon di ditu. Satuan Satawan ukutan naon lah. putan naon. Aya atuh kolot. Urang rarad we. Urang Nah, si bos geus ieu pisan itu lah, ngangkat jelemana. Tuh bisa atuh diundur deui atuh saminggu deui atuh. 2 Maka teu minggu. bisa minimal ya heula jaminan itu jangan ayeuna itu gitu. Can aya pisan Basana naon we lah. Iya. Ieu ketua can aya ieu teh. Ieu nu ngobrol lah ieu. Sekarang ieu. Iya provokatorna jo atuh da dinya mah teu urang beja anjing ge. Ieu provokator unggul eta po atuh tampang-tampangna ieu. Udah usaha kumaha ada itu si bos anu ieu na. Si bos Urang bejaan sih dinya mah. Bukan Bos. ieu. mah. Teu mending ya enak mah urang kaim hadi dinya heula we lah. Ngale langsung Atuh atunya. kieu we Kang talangan heula ku akang-akang atuh karunya ieu masih diprovokaeun. Eta. Talangan heula. Henteu pada teh di Ah, iya. loba doma asana ditu teh. Nah, di situ. Di mana? Oh, kan salah. Tinggal di muka karunya tempo atuh ieu beungeut lagi mingeus. Udah sebenarnya mah jadi karunya, tapi itu si bos Tempo itu. atuh muka karunya. Bos ke sia. Langsung we lah ka ditu ya. Langsung we. Heula gitu lah. Nya mah jo tinggi kita udah kikituan jo ngadenge karunya. Ayo we ka itu ayo anu mah ku bangke we. Tanggung jawab bola lain nyumput di dia. Lah hayu. Hayu, ame beres ieu Ayo macam-macam ku dia we lah hayu. Mana itu si bos ieu tidak bisa aja.
Kapan-kapan teh si bos tadi teh 1 juta. Dipikeun gope. Ari urang mah teu nyaon naon, kan kabagi teh di dieu. Di dieu kamari kabagi pan bagi 2, kamari teh nu gope teh nya. Pan urang teu nyaon naon, nyaon urang komisi di dieu nya. Cara lah ka si bos urang ieukeun nah, tah malah. Jadinya tanggung jawab. Iya, dengan si bos itu. Ya, ayo. Si bos mah. Bos mah tau beres aja teh. Oh gitu. Tau beres lah. Terang yang terang bumi nak dah. Ya, tau beres bos mah. Di sini aja. Di sini lah cibuin ya. Makanya saya ke rumahnya ya. Pokoknya usahakan harus cair ya. Siap. Oke, siap. Siap. Bayarin, gimana beres? Ya, Jo. Ya. Mana, Jo? Ada apa itu si bos lagi ya? Ayam itu. Ayam lah, ayam. TV, bukan TV itu. Doma. Ayo. Selamat. Iya dipikir. Ya, kapikir mah. Ayo. Sugan aya naon lah. Buka kukutan. No. Ayam muncul itu. Kanang rumah ada ulah. Jadi sih bawa ini. Bawa tekerso itu au. Orang pasang kok itu badan itu lah. Badan badannya kayak gitu. Doma. Dia. Kamera dia. Kaminan gitu. Tingginya kurang beda. Masa kayak gini mah metal itu aja cila. Ke badan. Mana? Itu koletra. Oh lah entok mah. Iya. Soalnya ya Bisa tuh karunya sih. perjanjian. Ya teh ke sana geus kita buka karunya. Ya lah, iya. Si bos itu Itu kelewek wae deh lah. Nah, tes kopi siar wae. bawa tadi itu. Kalau bodas tadi kita bawa. Baiknya. Baik itu dijinya. Apa bayar? Daripada imang ngesengikeun hiji nya. Bagaimana tuh gudang disaret? Ini mah memang beres. Oke, Jo. Kayaknya tawa kayak dia. Ciri doh. Kayak naon rame-rame ribut gitu ya karena nggak sih aja itu teh nggak sah itu diriung ku saya itu untuk didatangan ya mah
Aduh bener itu. Ah itu kunaon jeung jadi jeung itu jeung Kang Dadan tuh kunaon tuh. Sing kayak orang tinggal gitu. Assalamualaikum. Salam. Aman, aman. Yuk, kunaon, yuk. Iya, ya teh Kang. Anjeunna teh payun teh. Kumaha itu teh caritana Kang Dadan Ya, kumaha teh? tos kanunya biasa kanu rentenir makro jogi pangentennya emang lah anjeunna nu susah kayak gitu. Yang nambut kanu kitu. Jawab ini sarup jeung beungeut atuh susah teh. Ka susah teh atuh. Kumaha ieu teh? Ada lagi keras kumaha ieu teh sakieu? Ada aya kamu mayarna. Oh naon atuh jana kumaha tadi kana? Cara etokna hiji. Keun bae jo atuh dibawa entung mah penting tong dibawa iman. Keun bae nya ikanana itu ana kumaha tuh entokna ngasih bawa ikanana nya. Tos dicanak tadi. Aduh, lain teh kanya nu kitu ikanana. Keun bae jo tong tanggung sabar ana mah. Ana teu boga dia teh. Aduh, tapi hari ieu mah barudak kumaha tuh? Sehat barudak mah. Keun bae syukur keun ana mah tuh mari makeun we heula. Tapi eta teh lunas teh tadi coklat entong teh. Acan, Allahu Akbar. Nya emang matak tah ieu mah jadi pelajaran keur ajo gitu nya yen mah dipika kitu deui. Eta Kang Dadan teh dicariosaan kumaha ieu teh? Henteu. Teh dicariosaan teh acan atuh. Tos mung kitu teu ieu anjeunna. Nya hawa duit teh nya. Aduh amis. Tos di etan Nya kan Allah tos nerangkeun jo Allah teh ngahalalkeun jual beli ngaharamkeun riba. Nya nah matak ulah nepi riba teh kumaha aturan ge haram. Jadi teu boleh. Sakumaha aja susah sok coba deketin heula Allah. Urang loba istighfar, loba ke sholawat, loba ke ibadah perbaiki urang dina sholatna, konteks sholatna urang ka Allah, hubungan jeung Allah perlu diperbaiki. Sakara-kara kita aja teh karena terbalik sabab rizki nu asup ka urang upama carana haram kita bakal ngepek kana sagala rupa kehidupan urang moal bener serba salah gitu karena lain namahan urang bagja bang namahan kasusah eta mah keun tarimakeun aja nu bakeun we salat obatnya ulah kurang-kurang yang alhamdulillah tuh Kang Dadan keun lah dicokot entong mah nya teu sakumaha kasuku-suku mah cing aya keur ke kangalunasanana nya atuh rentenina cing salaladar we ikeunana caya pri kamanusaannya ikeunana walaupun dibawa ge nya teu kana mah sabar eta mah lobakeun salat we nya salat sunah utama nama nama abda sok sumber hadiri ka Allah izin ka Allah dan itu kalau ada tos ada tong cari pada mau beres ku ceurik beres sama utama ku dibayar nya karena tah kitu atunya lain silaturahmi tapi ajeuna kieu teu puguh atuh jeung cari kieu mah soalnya jeung Kang Dadan teh karena Kang Dadan jajaran kadi bakan Kang Dadan atuh kami seger jadi nya tah itu atunya kalau sok atuh kana nya ya ayo kantor ya kantor assalamualaikum waalaikumsalam Iya, bisa. Ya.